di dunia masa ke di dunia mah orang kuali sorangan di kamar bisa minta tolong, orang di penjara bisa minta tolong, tetapi orang ketika di kuburan geus jangan minta tolong dekasaha nu guguli bedanjung orang hanya amal perbuatan orang bagus kepanggih bagusna goreng kepanggih goreng eta nuku orang kudu dipikir-pikir sebab orang mah hirup teh ngumbarasakeun ulah urutan kafir dunia jang mukmin mah sebagai sijnun penjara lobaturan tapi jang kafir sebagai jannah bebas dan mabok dek zina dek kumaha bae urang mah loba aturan janu loba aturan mah di penjara mentak ad-dunya sijnul mukmin. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hayyan tawali urib wa baqiyalan maksiya janin zamanan zaman bilalamin kalawan waranan nalara mata gari-gari mati ya janin fala domana maka ora katumpuan iku wajib wa imma talan lamun mati ya janin mina kharaja waktu nimatu ya janin Auda malamu wa tawalang ngapalaran ma janin wa matalan mati ya janin fadiyatun nafsin maka ikut diat awak-awakan walau al-qat lamun ibakan ya imrah janina ini hidungan norofa gurratani maka ikut roh ayadan atau intangan pagurotun maka iku guruh sewiji wa kadzalamun wa kadzalan iku gaya ikilai kejanin lah menutawi daging kolal qabilu jasaba pirang-pirang dukun bihi suratun khafiyatun mucap-mucap ing lapan bihi usuratun khafiyatun ikut tetap ing dalam lah menutai rupa kang samar Gila dan ucapakan apa ogolna tawa ngucap ya qabil ing lepan lau bakia lamun maksialah mun letusuwiro maka yakti den rupakeun yalah ya mah abah yang mulia saya dari Padang jauh mau nanya apa yang dimaksud dengan nafsu apa ya nafsu umaroh oh itu nanya guys salah pertanyaan yang salah akan menimbulkan jawaban yang salah maka ngaji bae heula kejadian nyaho karena nafsu di mana lapar hayang dahar eta nafsu ngaran di mana dahaga hayang minum di mana nu dihandap utek-utekan nafsu ngaji bae kagak Jawa eta lah di mana-mana redang hayang aya kipas nafsu ngaran
di mana-mana orang teboga duit embung salat eta nafsu keneh kata geus sarua julamun hayang loba duit ka ditu ka Gunung Kawi eta nafsu keneh ngaji ke Cilongok aya SMS Cijahe nafsu keneh ambalaya nafsu pak kebaiknya bari ngaji baik. Urang masih keneh nyaritakeun tentang janin. Janin teh bahasa Arab. Meunang mustaqna tina jin. Jin teu kadeleuhan, janin ge teu kadeleuhan aya di jero beuteung. Bisa cenah kadeuleu di USG. Atuh jin ge bisa ku urang dideuleu maka surat jin. USG keneh teh ge. USG ilahi ngaranna. Babari hayang deuleu jin mah ente kapuri ba'da asar atawa kacitra. Oh itu jin ambalaya. Termasuk ente nu neuleuna min jumlati jin. Ya Allah. Widungan janin bayi nu aya di jero beuteung ciptaan Gusti Allah ketika eta cai mani ngagecrot asuh selerana itu baik kumaha sih kumaha tuh aing ngomongna sub kajararah rahim indung si pamajikan maka arba'ina yauman nutfah 40 poe cai mani bae. Kemudian tambah 40 poe jadilah ulukoh daging atau getih kimpal. 40 poe deui jadilah mudghah yakni daging kimpal. Geus 3 kali 40 poe jumlahna sabaraha 120 mun dibulankeun sabaraha bulan Sumayur salu ilaihil malak diutuslah malaikat Jibril titah mariksa aya Jibril aya geus jadi naon daging sok pariksa geus aya ceuk malaikat Jibril jadikeun lalaki apa awewe nanya heula lalaki bae ceuk Gusti jadikeunlah lalaki kasep goreng eta lah di dinya teh ya diakurkeun jeung indung bapana bae lantaran indung bapana hideung anak leteng sebab lamun indung bapa hideung anak putih besi teu diaku asana tatangga nyasab ka jeung kumaha ge nu jelas deuk kumaha ge ieu adalah urusan Gusti Allah. Tak ayalah sodakoh 4 bulanan di satu daerah mah urang magalib 7 bulan di bid'ah ku Muhammadiyah ku Persis kajen urang terus be na doa ieu menta ieu tepat tali jeung 7 terus-terusan ngadoangan kabeneran 7 bulan boga duit nariung sakitu bae
ulah bingung-bingung ngajawab Muhammadiyah mah dia terus bae ngadoangan kabeneran boga duitna pas 7 bulan jadi ngariung ai kitu mah dibere berkatna Muhammadiyah gedaekeun ieu ye jadi coba teh cau bidah ka dieu dia amis ya bidah ge tawasa kadaru ruba ieu terus gabelah dieuna riungan deui iyalah orok anu urusanana sadaya-daya urusan nu kagunganana yakni Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala geus dititipan malaikat ketika geus ngawujud orok di jero beuteung urang kungsi di jero beuteung indung urang baheula eueuh jandelaan 8 bulan urang henteu digawe di cinglu urang hirup tapi urang di jero beuteung teh biasa bae malah waktu deuk dikaluarkeun embung urang mun teu dibebenjokeun mah ku malaikat gara kaluar embung di luar melega wah bohong hai gara kaluar ge aya beca ge ai keluar teh jajah orang beca aya mio aya mobil atuh naon Avanza aya dan lain-lain sebagainya ieu urusan kaluarna sing hade temenang disingsieunnan lamun aya jelema nyingsieunnan awewe termasuk jinayah penganiayaan kusabab diancam disingsieunnan bil qaul ku ucapan katahdid wa takhwif al mufdi ila suqutil janin anu ngamantakeun kana borojolna orok ieu anu nyingsieunnan ngancam melalui ucapan sehingga depresi ku depresina awewe kaget kaluarlah orok kena sanksi insyaallah masyaallah kitu kene ku salakina disingsieunnan ku salakina cek salakina aing teu tanggung jawab ja kaluarna keur ieu mangasupkeun leutik kok kaluar jadi gede sabodoh aing mah teu tanggung jawab bu ancam ku salakina bebeakan moal di aku anak eta mah pokona mah ku aing geus diitung lantaran ieu mah anak lain ti aing bu ancam terus datang ka kaget borojol kaluar anak napae salakina patut diadili dikenakeun sanksi kitu kene dokter nunggus galib ku ari dokter jeung bidan teh nyingsieunnan ka jelema anu keureun geura modar sia dokter cukup jang ngojai di neraka jahanam nyingsieunnan nu reuneuh wah bu ini bayinya nyungsang waduh tambangnya ada di atas wah kapan bikin tambangnya ini lamun memang nyaan mah masalah sesuai jeung pengetahuan ilmu kedokteran tapi jaka karak belah dieu jelema teh kuari anu nyungsang lah tali ari-arina naiklah terlalu tua lah kemudian gitu naon ngaranna cairanana lah kurang dan lain sebagainya wah disingsieunnan
ujung-ujungna mengarahkan sesar jaka karak belah dia baik belah kamari ieu mah teu pati. Jadi kuari mah kazaliman teh di berbagai lini. Geus puguh kamari mah urang menuju ka bangsa perpolitikan eueuh sakuntu-huntu acan nu jujur. Lah cenah kiai sombong amat dengekeun beuceul sia tuh. Sok aju sararombong. Cakangjeng Nabi at-tajirus saduq ahabbu ilayya. Pedagang anu sangat jujur jeung adil eta leuwih dipake karesep ku kaula. Eta lah jelema nu bakal ti heula asup ka sorga dibandingkeun jeung kiai-kiai jeung ustad-ustad. Woi, pedagang anu jujur lah nu ti heula ka sorgana. Lain amin teangan geus ya. Amin segala. Coba sapasar kemis pedagang nu jujur manggih hiji bawa ka dieu ku aing dijadikeun jimat kandian ku aing make 7 kembang sugan aya di Cikupa Cikupa deui leuwih mungsut cenah di itu mah di Cisoka Cisoka deui campur dukun di mana teh eta hese moal pati-pati ngomong kos kitu Kangjeng Nabi lamun babari hese cek urang Jogja mah lain hese 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 tante ya jangan coba ayo ngitung betul beres ngitung jengkol leungeun main teh hiji mah hiji dua mah dua tilu mah tilu luh 7 8 9 datang luh bae 11 12 13 14 dua luh hitung kenteng sarua hiji mah hiji dua mah dua luh las luh hitung coba meuli jengkol 100 datang ka aya bae ge 100 balik deh orang kali itu ke tukang jengkol bae kurang 10 baru tadi cepet teuing atuh begitu pagaweanana. Masya Allah yadkhuluhu syaitan fi tariqil mizan wal mikyal wal masahah wa ghairi dzalik. Setan asup melalui perjalanan meteran, timbangan, takeran. Mentak sarua jeung jihad fisabilillah, pedagang jujur teh eta teh sarua jeung perang. Imbang gula setan naik di dieu. Kurangin dikit, lumayan. 10 kilogram kali 1 os jadi sabaraha? Lamun 1 kilo dikurangan saos dari lamun 10 kilo sabaraha? Tuh, siapa nyawan pan? Pagawean meureun. Oh, gayawan ku aing. Emang siapa teh jalujur? Terutang hitung karung beres. Jihad fisabilillah. Oh, kira urang meuli lawon tuh di pasar lama. Masya Allah. Eta lamun urang meuli 10 meter cepetnya set wewet. Datang digunting wewet. Geus bae urang mah tuh pede bae bener. Meteran deui di imah. Sial. Kurang 1/2 meter. Masya Allah. Kajian lah itu mah Cina iya. Di orang apaan? Muslim, haji mukmin, haji soleh, haji zainal muttaqi. Kayak ngurangan. Maksudnya deuk kieu pedagang nu jujur bakal tiheula ka sorgana ku hese-hesena sarua jeung hesena neangan nu jujur di pamarentah. Tah eta nu dimaksudna buku lama. Hese jasa di pamarentah teh Kangjeng Nabi teangan pamarentah nu jujur lamun aya bawa ka dieu